Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Ibu Guru anu dipiko hormat sarta rerencangan kuring sakantena anu abdi cinta. Kahiji, urang panjatkeun puji sarta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Margi pangastos sarta karuniana, ku kituna urang tiasa ngariung dina acara ieu. Bapak Ibu Guru sarta rerencangan anu abdi cinta, sapertos anu urang terang lingkungan di urang atos barobah kayaana. Alangkah teu bijakna lamun lingkungan di sakitar urang katambungan teu raos ditingali sarta karasaeun henteu marenah deui. Sumawonten sakola ieu teh jadi imah kadua urang anu saban dinten urang singgahi guna nuntut elmu. Lingkungan sekolah sakedahna sok kajaga serta ngabogaan suasana anu sejuk. Kukituna orang oge tiasa langkung konsentrasi dina proses kagiatan diajar ngaulang. Kumargi eta abdi minangka haturan ti kulawargi di sakola ieu hayangeun pisan supados urang tiasa angger teras ngajagi kebersihan lingkungan sakola anu urang cinta ieu. Saban kelas sakedahna atos ngabogaan kedisiplinan sorangan bade pentingna kebersihan. Sapertos kewajiban anu atos ditetepkeun kawitna, saban siswa atos ngabogaan jadwal piket seuang-seuang. Atos sawajarna rerencangan sakantena sok dongkap langkung mimiti kanggo tiasa ngabersihkeun kelas leuwih ti heula. Kukituna sabot pelajaran kahiji dimulai, lingkungan kelas urang atos mimiti bersih sarta merenah kanggo ditempatan. Sarta henteu hilap deui, urang sadaya minangka siswa sakedahna sok sadar akan kebersihan runtah. Arurang kedahna tiasa diajar taat kanggo tiasa miceun runtah dina tempatna. Kukituna kabersihan sakola urang oge angger kajaga sarta terbebas ti runtah-runtah anu ambaca. Bapak Ibu Guru serta rerencangan anu abdi cinta, abdi ngaharapkeun kalawan kitu kaayana tindakan-tindakan alit anu atos abdi sebutkan kawitna. Dipamrih sagem menyadarkeun urang sadaya kanggo ngajagi kabersihan lingkungan sakola. Kabersihan boga pangaruh ageng ka kasehatan. Mangka ti eta kabersihan prayogi dijagi ku urang sarta kanggo urang oge. Akhir segem hatur nuhun luhur kesempatan dibikeun na wanci kanggo nepikeun sapitus dua pitus biantara singgeus ieu. Lamun aya kalepatan sanggeus mugi-mugi tiasa dihapuntenkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.